Kersulur bisa nempungkeun kembang ros berem jadi ciri kertotot deh karena asih manena cukup sakujur satu kembang-kembang ros berem sekali lampah panjurung ati nulibung kersulur bisa nempungkeun berem dipasang di hade malar katingan asai sabab beker KBBT kembang-kembang ros berem hati langkati panjurung ati nuliwung kersulur bisa nepungkeun kembang ros berem hiji ciri kertotot karena asih wadena sakujur tanggung yo hey hey kembang ros berem dipasang di hade banar katinggal nasai sabab eukeun KBBT kembang-kembang ros berem panjurung ati nulibu kersulur bisa nepungkeun kembang ros berem ciri kertotot karena asih manena sakujur tanti so ngajajar atuh tong aguruk jiga seseuheut ieu geuning tersangka domalire salamina sugang teh nyami cinta geuning pagaturyana secara waktu baheula sugang teh reksa nyana goreng janji tesatia geuning ukur culaya yo kamana ngaitkeun pikir sakieu panas poena lamun kieu balukarna kudu pegang anjeunna lamun kieu balukarna mending pegat jeung anjeunna kunaonna daya sumpi mata kesengajeng-ajeng Teteh siap? Hadiah panangan kapayun hiji panangan sanes titis punten panangan ya sekanya oke ulahnya nyadak punya sengit ya siap apa laguna apa tidak apa bener di sawang tika anggangan daun puspa sae pisan daun mangrupa hiasan pantes ayana di taman daun puspa anu kuring di pieling berang peti waktu basili duaan manina milu nyarengan di samberan kuku 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 di helaran kuku kuku bambara la 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 du 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 esoe
daun puspa sae pisang, daun mangrove biasa pantes ayana di taman, daun puspa anu dilan dipieling berang putih waktu masih di duaan beliau ikut nyaksihan di samberan kuku 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 di helaran kuku bang barang la 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 du 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 du